Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat, para alim ulama, para juama, para hujajul ustad miwah ustadah anu ku pribados dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge teu hilap ka bapak-bapak, ibu-ibu, warga sadaya anu ku pribados dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Tina sabadana sim kuring nyanggakeun tahiyatul islamiyah anu jadi kahormatan puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Anu alhamdulillah kalian takdir timantenna urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina tempat anu ieu barokah. Anu mudah-mudahan ieu riungan teh sing ngajantenkeun hiji wasilah ngengengkeun syafaatul udma dina poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugi salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehirap kepala keluargana, sahabatna, tabiinna, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, dina kasempatan anu mulia ieu sim kuring bade ngaoskeun perkawis ibu atawa indung. Indung teh wanita terhebat, indung teh pahlawan urang sadaya. Jasa indung moal aya bebandinganana, anu ngurus anu berjuang tibit urang masih dina kandungan nyampekeun ka urang nikahna. Indung masih setia nulungan urang. Teka hitung sabaraha waktu, sabaraha biaya anu tos kaluar kangge ngurus urang. Teu sakedik anu jadi anak sok loba anu teu nyadar nepikeun kadinya. Lolobana ku kolot dingajikeun, ku kolot disakolakeun, ninggang geus suksesna asa menang sorangan. Ninggang geus kawin leungit kabeh jasa ti kolot teh. Atuh urang pangeling-eling jasa kolot bahwa urang teh kudu berbakti ka indung. Kudu berbakti ka kolot urang. Sing sanyana saur pidahu Kangjeng Rasul, ridho Rabbi fi ridho walid. Anu hartina ridho Allah teh terletak di dalam ridho orang tua. Naon maksudna? Ridho Allah aya ti ridho indung. Hampura Allah aya tina hampura indung. Jadi nu matak urang edek asup ka surga kumaha lamun kolot urang teu ridho, komo lamun nepikeun ka nganyeri hatekeun kolot mah. Naudzubillah summa naudzubillah. Kirang bara atuh ulang tarima kolot mah atuh leutikna ngabungahkeun hate kolot kumaha we carana. Da kolot mah teu loba pamenta, ningali budakna soleh jeung nurut tos bahagia. Matak urang tileutik dijurungkeun ngaji, dititah neangan ilmu teh supaya urang soleh. Da hampura kolot kanyaah kolot teu kudu dipenta lamun urangna dipikanyaaheun mah. Insyaallah lamun urang deukeut ka indung, komo lamun indungna nu soleh mah urang teh deukeut pisan ka surgana Allah. Atuh mudah-mudahan kolot urang sadaya dibagjakeun ku Allah Subhanahu wa taala, dihampura sagarupi dosana, dipasihan rezeki anu seueur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan cariosan anu sakedik ieu tiasa manfaat kangge urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, moal seueur anu dicarios kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.